Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atu dongeng-dongeng di Mangja Official mugi tiasa katampi kalian kabingahan. Mangja ngaturkeun nuhun carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun deui. Mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun bae para mitra sadaya kawargi-wargi Mangjaya di mana we linggihna. Mangjaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun ayeuna teh para mitra sadaya nincak bagian ka 50 hiji. Namun upami hoyong dongeng anu tamat para mitra aya ku Mangjaya urang tinggal ieu naon perso tamat. Oh iya ieu para mitra sadaya akibat tina kahayangnya. Oge aya babakti kalemacainya para mitra mun teu lepat babakti kalemacai ieu teh ieu nanti carios perjuangannya mah toke mayunan Agustus perjuangan ya dina ngoning cenah ngabela kamardekaan mun teu lepat mah nya ieu teh ieu mangga para mitra babakti kalemacai saya para mitra ngandung sejarah didinya sejarah kagambar sadaya sejarah perjuangan nalika tahun 45 dugi ka tahun 48 lah kirang langkungnya dugi ka tahun 50-an itu sejarah perjuangan harita. Mangga atuh ayeuna dongeng neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun ayeuna teh nincak bagian ka 50 hiji wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka 50 hiji. Kumaha nasibna Anggara jeung Nyi Saerah mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra anu mulya, Mang Dampa jeung Mas Sarni teu sirikna surak meh bareng ngalieu ka Anggara jeung Nyi Saerah pok Mas Sarni nyarita meuni peureus kadengena beuki neken ka Anggara. Tuh, nyaho ha? Cek kami oge. Jang haji teh lain cilaka, lain gebis, tapi aya nu ngajailan. Lain mah teu kudu ditanya deui langsung we tewa kadinya. Moal saha deui iwati eta mangkelukna tah. Curug Mas Sarni meuni bentik lempeng kana irung Anggara. Seak beungeut Anggara geuneuk sabab ngadenge omongan Mas Sarni nu tetela nuding ka manehna. Anggara harita renghap ranjug huntu kekerot nahan amarah. Mun kurang-kurang nanahan mah boa geus dipalieskeun beuheung Mas Sarni teh. Ngan untung Nyi Saerah ngeling. Sing sabar Kang ulah kaburu ku nafsu. Nya erah, nah nasib urang teh jadi kieu. Anggara ngageremet dua peureup dikepeulkeun. Pok Mang Dampa nyarita. Lah teu kudu loba alesan, aku we ngarahampang hukumanana. Ulah neangan alesan, ayeuna mah geus aya buktina. Yen Pak Haji teh aya nu ngajailan sidik pisan aya nu ngagulingkeun kana barumbang. Tapi najannya kitu ge nu boga apoka jahatna mah lain kuring. Kuring mah tetep teu rumasa, teu kumaha wani ngajailan ka sasama manusia. Demi Allah, demi Rasulullah, henteu kuring mah henteu. Ceuk Anggara kapaksa ngajentrekeun sabab omongan Mang Dampa geus kaleuwih. Akhirna Mang Dampa jeung Mas Sarni keukeuh nuding ka Anggara. Malah tina ku pinter-pinterna Mang Dampa loba nu hadir anu kapangaruhan ku omonganana. Iwati juru tulis jeung Utom nu teguh keneh teh can wani ngabeuratkeun ka Anggara jeung ka Nyi Saerah. Tapi kulantaran nu nuding jeung nu dituding keukeuh dina pamadeganana. Nu akhirna juru tulis ngayakeun hiji putusan. Sangkan perkarana bisa beres pok juru tulis nyarita tatan. Para saderek sakabeh yeuh dengekeun yeuh. Kuring rek ngarengsekeun ieu pasualan, kuring menta saksi ka sakur nu hadir. Yen ieu perkara rek diputus ku kuring demi pikeun ngajaga keamanan. Tuduhan Mang Dampa jeung Mas Sarni pikeun saheulaanan ditarima ku kuring. Tapi kuring masih keneh mere kasempetan kajang Anggara jeung Raina pikeun ngabela hakna. Ngabela diri ku cara mere kasempetan pikeun ngabuktikeun yen dirina bener-bener teu boga dosa. Kumaha carana? Mang Dampa jiga nu teu panuju. Da kahayang nama Anggara langsung ditewak dicerekun wajib. Carana kieu, jang Anggara jeung Nyi Saerah keur saheulaana nu keur ngalalana rek ditahan heula. Sarta cicingna sina di imah kuring pikeun satuluyna
Jang Anggara kudu usaha sateka polah pikeun neangan nu jahatna, pikeun ngabersihan tuduhan ka dirina. Tah, mun Jang Anggara mampu nangkep nu jahatna, tuduhan ka Jang Anggara bebas. Tapi mun Jang Anggara teu bisa newak nu jahat, teu bisa ngabuktikeun nu jailna. Artina teu bisa ngabuktikeun nu jailna kapaksa. Tuduhan ieu rag-rag ka Jang Anggara jeung ka Nyi Saerah. Tah kitu putusan kuring. Kumaha satuju? Satuju, cek nu ngariung saur Manu. Ari Anggara jeung Nyi Saerah ngarahuh narik napas panjang. Memang berat eta Bang Baluh teh sabab merlukeun waktu nu lain saeutik. Kudu meres tanaga jeung pikiran pikeun maluruhna. Tapi lamun eta putusan teu ditarima geus tangtu, Mang Dampa katut masarni bakat leuwih neken ka manehna. Terkadang Ki Ulis moal neangan jurig teu kadeuleu. Pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak, tangtu nangkep Anggara. Tah kitu Jang Angga kumaha nampi, ceuk Ki Ulis. Demi kanggo nyanjirkeun keadilan sareng bebeneran mah abdi sanggup, tapi aya syaratna. Ceuk Anggara tanes. Naon syaratna? Kuring menta wewenang pikeun ngumpulkeun katerangan nu saloba-lobana boh ti pihak Haji Marnadi, boh ti pihak Mang Dampa. Pon kitu deui ti masyarakat Ciboros. Sabab mun teu aya katerangan nu jelas, kuring moal bisa nangkep nu jahatna. Tah eta nu kahiji. Atuh ayeuna nu kadua. Mun anu jahatna geus beunang kuring menta, sangkan eta manusa ulah diantep, kudu dihukum anu satimpal jeung kajahatanana. Sabab ti jail kaniaya teh oge mitenah ka kuring jeung ka adik kuring, tah kitu Pak Ulis. Oh, gujang dibere wewenang pikeun ngumpulkeun katerangan nu saloba-lobana. Tapi kudu aya nu marengan sangka netral. Ulah aya tuduhan sejen nu baris bijil. Pak Ulis, nu kudu marengan kuring. Temal Anggara tandes. Oh jadi kitu oge. Juru tulis kacida sanggupeunana malah maari hatena masurak. Asa aya batur pikeun pakukumaha. Pikeun nalungtik ieu kajadian. Sabab sanyana mah Ki Ulis geus boga kacurigaan. Bijilna kacurigaan pisaprak aya nu maksa pikeun ngarobah surat-suratana. Bari jeung wani mere amplop dieusi duit ngan teu geruh boro-boro nulian inung suku ge teu dibejaan. Janten ayeuna kumaha tuh Pak Ulis? Nyi Sainah nanya. Ayeuna mah kieu we Nyai, kitu deui ka Mang Dampa. Ka Mas Sarni nu gering piara sahade-ade. Mun aya naon-naon kuring bejaan. Atuh saja batik kitu kudu aya nu ngabejaan ka Jang Suhama jeung ka Nyi Aryati. Bisi magarkeun harianeun ari teu aya nu beja ngabejaan mah tah kitu we Nyai. Ceuk Ki Ulis ngabejaan ka Nyi Sainah. Mangga bade diestokeun pisan, Mang. Tema Nyi Sainah. Geus kitu mah Ki Ulis amitan ka nu boga imah sarta sakalian bebeja ka sakur nu hadir. Yen Anggara jeung Nyi Saerah rek dicanet di imahna, ngarah babari ngawaskeunana. Sarerea teu aya nu wani baha tuluy Ki Ulis kaluar ningalkeun nu gering. Dituturkeun ku Anggara jeung Nyi Saerah. Ari Mang Dampa kawas nu kurang panuju nenyo Anggara ini teh murleng bari kakerot. Langit beuki lenglang, mega hideung nu tadi mindingan bentang geus nyingrai. Nu disangka rek hujan teh henteu tulus. Atuh ayeuna mah rada caang henteu poek teuing cara tadi. Juru tulis jeung Anggara katut Nyi Saerah leumpang muru ka imah Ki Ulis. Dijajabkeun ku reangna sora jangkrik dibarengan ku hiliwirna angin peuting. Jog anyog kahareupeun imah Ki Ulis bari nyalukan pamajikanana. Kolotrak nu ngalaan tulak bray pantomuka. Cahaya cempor mawur kaburuan nyaangan Anggara jeung Nyi Saerah. Oi. Ieu teh Jang Anggara yeuh jeung Nyi Saerah ti Cisurup. Sumuhun. Aya tamu. Saha Kang Ulis? Oh, Jang Anggara ti Cisurup jeung Nyi Saerah. Ngadon ngenong cenah di urang. Jung saya gikeun leceun teh. Nganeutkeun sangu sakaliankeun ke urang ngawadul ongkoh bawa picaritaeun. Ceuk Ki Ulis ka bojona. Mangga dageung sangu masok caralik ujang Nyai. Hatur nuhun Ibu. Anggara jeung Nyi Saerah cungcong marunjungan geus kitu guk-gek dariuk dina kursi. Terus pating rarahuh kawas anu capenaker. Ki Ulis diuk satengah mebeutkeun maneh tuluy ngusap beungeut pok nyarita. Ujang oge Nyai. Ulah kagok tumarumpang di dieu mah bebas, da teu aya pikaeraeun. Bisi rek mandi tuh di landeuh aya pancuran, caina herang jeung ngagolontor. Keun ke ngawadul mah mun geus salse. Ongkoh lapar mangge urang taruang gerayu urang bareng berjamaah. Mangga Pak Ulis leres pisan abdi teh peryogi ku cai.
hoyong mandi heula teu kiat bayeungyang ceuk Anggara. Tuluy harita keneh murukat cai Anggara jeung Nyi Saerah babarengan ngahaja mawa cempor ngarah rada caang. Bari leumpang duanana pating gerendeng nyawalakeun pilampaheun. Kang, urang teh jadi kabaud kana urusan teu puguh, kumaha ari geus kieu Kang? Nya, pokona mah erah urang cokot hikmahna we ulah leutik hate. Ngarah teu matak seunggah kana hate, keun bae urang turutan ka hayang urang dieu. Sugan aya hiji gambaran ngeunaan musuh-musuh urang. Ceuk Anggara, ayeuna mah hatena janglar da inget kana obrolan jeung Utom. Yen aya urut sakitan anu kungsi masantren di Nusa Kambangan, sugan wawuh jeung bapana nu kungsi di Panyaran. Naon pilampaheun urang teh Kang? Nya lengkah mungaran kudu neangan nu ngajailan Haji Marnadi. Kadua urang nyaliksik urang Ciboros, nah saha ari sidam panusaanyana. Kumaha kasang tukangna kahirupanana, naon pagaweanana? Akang jadi curiga boh teu ngaya hubungan jeung Ki Buranil ye. Nya muga-muga we atuh tapi kumaha mun usaha urang teu hasil? Abdi mah rada honcewang Kang. Urang pasrahkeun we ka Allah nu Maha Uningan. Eta geuning geus tepi ka pancuran, pek nyai heula nya Akang Panderi. Ceuk Anggara bari nunjuk katampian. Ulah caket cai ngantosanana atuh Kang. Wah moal pek. Bus Nyi Saerah katampian cucul-cucul brus mandi. Ari Anggara ngadagoan rada anggang hatena mikir. Neangan cara nu hade pikeun maluruh anu ngajailan Haji Marnadi. Tapi para mitra kulantaran pipikiran keur kawer keneh sarta capek pisan. Ngan bisa menang putusan, can aya gambaran anu barisnya angan pasualanana. Keur ngalamun kitu pok Nyi Saerah nyarita. Mangga Kang abdi mah parantos. Bari ngepretkeun cai meunang usap tina beungeut da teu make anduk mandina. Aduh, mun asa teu karek bieu tetelaan teu ngalamun teh Akang teh. Ceuk Anggara bari cengkat. Ulah dilamun wae atukeun bae da urang pada mikiran we. Urang numpes nu jahat apan kewajiban urang Kang. Nya. Anggara asup katampian brus mandi baringus meningus sei. Rengse mandi tuluy abdas geus kitu baralik deui ka imah Ki Ulis. Datang-datang tuluy menta idin kanu boga imah rek ngalakonan heula salat Isya. Harita para mitra ku Ki Ulis dituduhkeun ka kamar tengah. Nu memang geus maranti sok dipake salat ku Ki Ulis. Tah ku ayana kitu hate Ki Ulis jadi caang. Boga taksiran nu bisa dipertanggungjawabkeun. Magarkeun teh mustahil budak sabager-bager make tega ngajailan ka Haji Marnadi. Jeung narek niat jail mah, nah make kudu bebeja ka pangurus. Ieu pertanyaan ngagedean kayakinan kana hate Ki Ulis. Yen Anggara jeung Nyi Saerah lain jalma jahat. Nu salat rengse nu masak geus rengse, Bi Ulis ngabejaan ka salakina. Yen sangu geus sayagi atuh gancang Ki Ulis ngageroan Anggara jeung Nyi Saerah. Diajak dahar ngariung mimitina mah nolak Anggara teh. Asa era rek dahar di imah Ki Ulis, tapi kalahku dipaksa mah. Akhirna teu wasa nampi rejeki. Mana kitu ge meureun rejeki ti pangeran. Tungtung nama berak dalahar bala kecerakan. Malah Bi Ulis milu mauran. Magarkeun mairan men. Magarkeun teh da candahar ti tati oge, bana mauran teh menyarengan barang itu. Hayang bareng jeung Ki Ulis atuh teu wudu meuni paronyo daharna kawan tutas capek. Teu kungsi lila nu dahar geus lekasan ku Bi Ulis di perenan. Geus kitu ngariung di tengah imah henteu kana dina kursi, tapi dina samak ngarah leuwih laluasa ditepas mapoek teu diseungetan damar. Ki Ulis ngalinting daun kawung bakona bako mole meunang ngibun. Cekes ngahurungkeun kayu api ger hurung, pelenyun udud Anggara nurutan duanana pating pelenyun bangun nikmat. Ari Nyi Saerah ngahuleng kawas aya nu keur dipikiran. Teu dilapok Ki Ulis mimiti muka carita ngajak ngawadul kas. Ujang, Nyai, mang teh rek nanya ieu. Da salse ayeuna mah cing caritakeun nu sajelasna. Ujang jeung Nyai teh rek kamarana nu sanyana. Mun neangan-neangan naon, mun ngajugjug rek ngajugjug ka mana? Naon sababna bet los-los ka ieu lembur? Nuhun mang ditaros, abdi bingah aya geusan pakukumaha kieu saleresna mah. Abdi teh kawit di Cisurup nanging henteu matuh di Cisurup da matuh mah di hiji pasir landeheun gunung haneuleum.
Dupi nu dimaksad ku abdi kahiji bade milarian pun bapa nutos lami teu mulih-mulih. Kalihnya eta bade milarian anak buah Ki Burandil nu parantos tega ngelasan nyawa ibu ramana Nyi Saera. Janten abdi sareng pun adi teh gaduh maksad sewang-sewangan. Nanging kumargi sanasib, sajalan sareng sahate, nya abdi teh sasarengan. Kalayan maksad teh bade silih belaan, silih tulungan, sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Tak kitu maksad teh, Paulis, cek Anggara teu asa-asa ngebrehkeun pamaksudanana. Oh, jadi gitu. Jadi Ujang teh keur ngalalana atunya. Nuhun Paulis. Kajeun atuh ari kitu mah. Tah ayeuna urang sabit-sabit urusan tadi. Mang salse di dieu mah ongkoh ngobrol teh rek nyarita sabalakana ieu teh. Sanyana mak mang teh teu boga pikiran goreng ka Ujang ge saeutik teu hayang nuding ka Ujang jeung Nyai. Tapi emang teh boga kasusah nu pohara ruwetna, butuh keur batur pikeun paku kumaha. Malah nepi ka danget ieu. Nu nyaho teh ngan emang pribadi, ceuk paribasa teh mah bulu tukur ge teu dibejaan. Ari ayeuna emang asa aya jalan, hayang nalungkik hiji masalah nu teu bisa dipilampah ku emang sorangan, lantaran loba kalisi jeung karempan. Tah ayeuna kabeneran aya Ujang jeung Nyai, asa kabeneran. Ieu perkara rek dipasrahkeun ka hideup, hayang kabongkar nepi ka akar-akarna. Tah kitu maksud Mang teh Ujang. Nu matak Ujang dipaksa kudu cicing di dieu, tapi karengse urusan. Anggara jeung Nyi Saera silih reret ari biulis kerung. Lantaran kakarek harita ngadenge salakina ngaguar masalah eta. Tapi teu milu nyarita ukur ngabandungan kalayan tenget. Sabab geus ngarti yen salakina teh gawe di pamarentah, tangtu loba kasulitan nu aya patula patali jeung balarea. Pak Ulis, abdi tos janji dina ati bade ngaguar ieu pasualan dugi karengsena. Nanging abdi butuh ku katerangan nu lengkep sarta saseueur-seueurna. Ka ayeuna abdi peryogi katerangan ti Pak Ulis. Bade naroskeun ngeunaan kahirupan Haji Marnadi sareng kulawargana. Nah kumaha atuh eta teh? Ceuk Anggara mimiti ngumpulkeun bahan. Kieu eta teh Ujang, ari Haji Marnadi duda boga anak saopat-opat, nu dua geus nguren, nu dua deui cacan. Nu nguren di kota cicingna, anu dua di lembur mimitina mah. Sabada kawin jeung Nyi Saina, loba parobahan dina kulawarga Ki Haji teh. Anakna geringan we tuluy. Usahana ngojot sarta anehna teh jojo aya nu rek nipu we. Malah kungsi unggah balewatangan urusan jeung pamarentah desa, teu pira urusan wates. Tah kulantaran kitu, ayeuna teh anakna pindah ka kota, Ki Haji eureun dagangna nya pindah pidempangan kana tani ayeuna mah. Ari pamajikanna unggah adat, piduit, mata hartaeun. Kumaki jeung rada adigung deui. Geus sakitu kasang tukang makanyahoan ku emangnya ngan sakitu. Ayeuna emang rek ngaguar rusiah nu can kungsi diucah Aceh kanulian. Iwa ti ka Ujang, ayeuna pangna diguar ieu masalah. Ngandung hiji tarucing anu matak bingung jeung pikasusaheun. Khususna pikeun diri emang sabab mun kurang-kurangna iman mah emang teh bakal kalibet kana urusan ieu. Nah kumaha kitu Pak Ulis? Anggara geus teu sabar. Barabat Ki Ulis nyaritakeun perkara Nyi Saina. Nu menta tulung ka manehanana pikeun ngarobah surat-suratana. Kudu atas nama manehna. Alasanana geus dipasrahkeun ku Haji Marnadi ka manehna sarta anak-anakna geus kabagian. Para mitra kaum dangu. Barang ngadenge katerangan kitu Anggara marah mae bunga. Dumadakan aya nu nyaangan kana hatena nyeh seuri leutik geus kitu poknanya ka Ki Ulis. Kumaha ayeuna Pak Ulis? Nah tos dicumponan ka hayang Nyi Sainah teh atawa acan? Jeung di kumaha duit nu saamplop teh? Tah can dipigawe ku mang teh, dibere tempo saminggu. Atuh duit can dicandina naon deui aya keneh we, teu dicoceng malah inung budak itu dibejaan bising kabitaeun. Gue ngagoda ka mang picilakaeun eta teh, jawab Ki Ulis tandes. Nya sabaraha duitna Kang Ulis? Bojona nanyakeun bari nyerengeh manehna ngarti ayeuna mah.
Teuing da teu dibuka-buka teu dibilang sieun kami mah. Malah urang butuh loba hutang. Biulis nyerengeh deui. Montong geru. Lain urang wae boga hutang teh batur ge loba, malah leuwih parna batan urang, ceuk Ulis bari seuri. Laras ibu, anu kagungan hutang teh seueur ka asup abdi pribadi, nanging ulah alit mana, payunan bae ku kasabaran. Sarta sing sering ngadua ka Allah supados dientengkeun dina mayunan hutang. Sareng sing kabayar ku harta anu halal, ceuk Anggara. Nya ujang bibi ge teu hayang mayar hutang ku duit haram, bisi matak jadi mamala. Bima banyol we atuh dah heueuh lah. Bibi teh butuh pisan ku duit, ceuk Biulis Daria ayeuna mah. Muhun kitu pisan bida, da ayeuna kumaha atuh salajengna perkawis Nyi Sainah teh. Nah leres-leres eta surat-surat tanah teh tos dipasrahkeun ku Haji Marnadi. Anggara balik deui nanya kana urusan surat-surat. Kieu ujang, ku Mang teh tadi dibere tempo saminggu, tapi can beak waktuna saminggu teh. Geus geletuk manten kajadian kieu. Mang teh jadi asak curiga sababisi Nyi Sainah ka dieu teh dibarengan ku Mang Dampa. Ari Mang Dampa teh girah mimitina abet lineuk kapisan ka Mas Harni. Ari Mas Harni laku lampana geus kabaca ku Mang. Asa-asa nyurigakeun sok sieun jadi dalangna kana ieu kate beneran. Jadi kacinekana mah Mang teh can aya waktu pikeun ngarengsekeun ieu pamentana. Hayang dipaluru heula aya nya henteuna. Tapi ayeuna aya kajadian kieu cigan rek ditahan heula we ku Mang teh surat-surat tanah moal dibikeun deui ka Nyi Sainah. Rek dipasrahkeun we ka Suhama jeung ka Aryati. Tak kitu ujang. Saya pisan Pak Ulis. Abdi mah satuju kana tindakan Pak Ulis. Salajengna tadi Pak Ulis nyaurkeun, yen kantos aya jalmi-jalmi nu datang ka Haji Marnadi. Kalawan manawa niat anu pikahariwangeun. Dugi ka aya kajantenan unggah balewatangan urusan ka desa. Ieu kajantenan numutkeun perhitungan abdi mah. Haji Marnadi boga musuh. Cobi terangkeun saha sawai musuhna. Naon hubunganana pangna mumusuhan. Abdi peryogi mendak katerangan kanggo nambihan pamikiran. Bilih perkiraan anu munggaran mencong. Cek Anggara anehna teh bet dibere caang pikiran bruh breh tanyakeun teh. Bener ujang. Ari Haji Marnadi teh anyar-anyar ieu teh kabejakeun loba musuhna. Nu kanyahoan ngaranna di antarana Madsori, Majid, Buldani jeung saha binda aya saurang deui nu datangan sorangan manehna keukeuh menta surat-surat tanah. Datangna make tergos. Lah, can kanyahoan ngaranna malah harita teh kungsi tarung jeung Haji Marnadi. Ceuk Ki Ulis bari kerung, hanyelu teu nyaho kana ngaran nu make tergos. Da memang can kabuka rusiahna. Ari Anggara jeung Nyi Sairah rada ngarenyag lantaran ngaran Buldani disebut. Malah Buldani teh musuh manehna. Atawa mungkin oge Buldani nu sejen. Pok Anggara nanya. Ulah kapalang Pak Ulis. Sakantenan jelaskeun naon urusanana. Nah make ngamusuh ka Pak Haji. Ari Madsori jeung Majid mah tina urusan wates sawah, maksudna marek ngagugat. Mun sawah teu beunang menta digantian ku duit. Tapi ieu geus beres di desa geus diputus yen gugatan Madsori jeung Majid taya dasarna eleh cohagna mah. Tuluy Buldani eta mah dadakuna teh menta komisi ladang ngajual sawah cenah. Sawah nu di Ciorai kitu. Ieu ge gagal lantaran Haji Mardani teu rumasa mere janji yen mere komisi. Nya aya kajadian tarung si Buldani eleh tuluy kabur kitu ceuk katerangan Ki Haji mah. Ari nu saurang deui nyatana nu make tergos can kanyahoan saha-sahana. Nganu jelas sasaranna teh surat-surat tanah. Tah kitu musuh-musuh Haji Marnadi teh ceuk Ki Ulis leuwih daria. Hanya akalnya eta nu mun tah surat-surat tanah teu kanyahoan ngaranna. Sarta teu kapuluruh asal usulna. Kekelanan. Abdi jadi curiga ye. Ari nu make tergos-tergos kitu tangtuna ge jalma anu kasieun sieun kadeuleu beungeut kanyahoan rupa. Jelas jalma nu deukeut anu sagulung sagalang sarta nu mikahayang kana bandana Pak Haji. Cobi ku Pak Ulis emutan sapagodos atanapi henteu sareng pamenak abdi. Ceuk Anggara harita bari mencrong ka juru tulis. Meninan cempisan para mitra matana teh ka juru tulis. Juru tulis tuluy nyarita kaharti pisan ku Mang Ujang.
Memang bener, tapi cing emutan ku ujang. Nah saha jalmana nu tega kitu? Apa nu diceruga ku urang mah awewe bungku nyatana nyisainah jeung indungna? Ari Mang Dampa Anggara rikat nempas. Leng Ki Ulis mikir dalila ngahuleng. Ngalenyepan omongan Anggara lila-lila bet kaharti aya benerna omongan Anggara teh. Siga nama nya jang nu make tergos teh si Dampa meureun dititah ku si Mas Harni meureun. Da harita teh basa ditalungtik ku pamarentah desa, si tergos hideung teh teu nyahoeun. Yen surat-suratana aya dina lomari. Nyahoeun yen surat-suratana aya di lomari, kawas aya beja ti anggana. Nu mawe bejana moal salah deui tangtu nyisaina, Anggara beuki tanes. Ngadenge kitu juru tulis unggut-unggutan beuki kaharti, beuki kajudi. Mana komo mun dihubung-hubungkeun jeung pamenta nyisaina, anu semu keukeuh jeung kekereuweut. Nepi kaluas rek mere duit ti mimiti, mere duit leuwih ti misti asal surat tanah rengse bisa atas nama manehanan. Harita para mitra juru tulis jojoa caang pipikiranana tuluy nyarita. Ayeuna mah geus aya ieu. Nyai-nyayan uteuk mang teh caang ujang boga ancer-ancer nu jelas ieu, tapi urang teu bisa nuding kitu bae ujang. Lamun teu aya bukti anu nyata, cing kumaha carana pikeun nalungtik buktina? Jeung deui kumaha carana sangka nu hianat ka Haji Marnadi beunang? Nya kedah nete taraje ninca kamalan Pak Ulis, najan urang tos kagungan ancer-ancer ge yen nu dicuriga teh urang jero. Hartina mah kula wargana kene. Nanging ari dina perak-perakan maluruh mah kudu malapah gedang. Kudu neangan heula ti pihak luar, kahiji micieun karagu-raguan, kaduana meresihan heula sangka anu lain-lain. Katiluna kanggo ngabuktikeun nya henteuna nu sejen milu kalibet. Janten kedah milari musuh-musuhna nu opat teh nyaeta si Buldani, Madsori, Majid jeung nu si Tergoside. Mun nu opat geus jelas teu boga dosa, kakara neken kula wargana. Nu sidik miharep kana harta bana Pak Haji, tak itu kinten-kinten Pak Ulis. Anggara ngajentrekeun rencanana. Nu meunang nimang-nimang kalayan asa. Hade kitu oge ujang, tapi sajabana ti kitu ulah lat yeuh. Mentaan keterangan ti pihak-pihak sejen. Eta mah tiasa bisa bari jalan. Hartosna mah bari mentes musuh-musuhna sakalian menta keterangan ti unggal pihak tah kitu. Nya kitu we jang geus lah. Urang putuskeun we. Isukan urang ngamimitian ngayakeun panalungtikan. Mimiti nyungsi nyiar bukti. Maluruh anu jahatna pikeun ngabebaskeun hidup tina tuduhan anu sakitu bangetna. Jung ayeuna mah gerak karulam we, tangtu ujang teh capek. Tu ujang Anggara kamar payun nya erah kamar tengah. Geus hayagi karidug. Teu kudu tu marumpang di dieu mah sing tenang-tenang we sing tenangnya. Asa di imah sorangan anggap cek juru tulis kasemahna. Atuh ari geus kitu mah para mitra Anggara jeung Nyi Sairah ngagugu duanana muru ka kamar nu geus disayagikeun. Ari juru tulis ngaroris heula tulak panto jeung janela. Bisi aya nu can pageuh, tuluy nama arasup ka kamarna jep jempe ukur sora jangkrik jeung lonok nu patemalan. Anggara jeung Nyi Sairah nyaan cape jeung tunu, bari goredag ari reup kawas nu meunang mebeutkeun. Teu ieu mikiran kasusah da geus dianggap biasa. Nu teu rumasa boga dosa mah teu matak bingung atawa susah. Tenang bae da geus gede kayakinan yen nu salah jeung nu bener awal akhir bakal kapanggih. Mangsana peuting terus ngarayap luyu jeung waktu. Sairama jeung mangsa teu namahan gancang teu ngenoran henteu kapangaruhan ku kahirupan jalma nu loba pisan itu ieuna. Waktu mah estu satuhu, mangsa kacida satia. Waktu peuting aya peuting, waktu beurang nya kitu beurang, teu aya rundag-randegna. Akhirna jangjang peuting mimiti ngalingkup kasedekeun ku cahaya pajar nu ngagebur ti beh wetan. Lalang senying rai panon poe geus tembong pamorna, mangrupa cahaya pajar nu burahay teu teu beh wetan. Manuk saeran recet disarada mapag beurang nu bakal datang. Ayam jago raong kongkorong ngahudak-kahudangkeun ku urang lembur. Mere beja yen geus nincak mangsana pikeun ibadah ka Gusti Allah nu nyiptakeun beurang jeung peuting nyaeta urang ngalaksanakeun salat subuh. Rupina para mitra dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna neangan Bapa karya Kileksa. Janten para wargi sadaya kade ulah lali kewajiban-kewajiban urang nu kedah dilaksanakeun. Di antawisna para mitra sadaya ngadegkeun salat nu 5 waktu.
Mangatu para mitra sanes kirang sono Mang Jaya teh ngaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana permios.